Kemana sih wajib teh? Tadi eueuh, di ditu eueuh, di dieu eueuh. Mana nya? Geus digulung reungit yeuh. Kalau Pak Wuhan geninganan tenang dugan ya ganti segala enak geus naon segala dugan ayeuna mah yang penting jadi duit jika nama itu mah loba tuh cuma nama kalau Pak Haji mah. Duh. Kade lumpang teh, Neng. Nah, ke mana geuning sih ya? Ke mana roh? Nang rumah Haji. Nengan Haji. Heeh. Het terus mah nengan Haji di kebon Haji bogono jeung orai suganan. Di kebon wae. Tadi neangan di saung eueuh. Terus di sawah eueuh. Ka mana nya? Oh, ngerek nengan Haji di sigana kalapana leubeut ieu tadi dia. Harus dijual emang. Oh, nya hareup dijual teu mah geus teangan. Kadu tuh ka saung bejakan aya kitu. Betul eueuh tadi ge geus ka ditu eueuh. Can ge nepi ka saung geus beja eueuh wae sia mah. Udah wadul heh, teangan ditu. Tadi katempuan di ditu, katempuan di jauhan kene ge eueuh. Eueuh. Eueuh, biasa kan manehna pake baju bodas, asal bodas-bodas sih berarti manehna. Sukan teh kuntul. Haji eta teh nya. Ayo urang teangan atuh. Ayo tuh. Kan itu masalah gaya. Bisa we, coba tur teh mangka. Buset. Tadugan. Namun diorog gagali mah kuat dagdeg dog gitu. Paurangnya dogan. Wah, ampun Haji dogan. Aduh, di cuaca panas-panas teuing ampun teuing. Hujan bawa sore ya. Aja ge hujan lah, sawah karak nang tandur, hampir ada aya cayan. Si Imron ka mana mun si Kanil deui? Asal meujeuna wayaki ge arareueuh asal aing ka saung ge. Si Iro lain itu nyusul ka sawah. Jeung sia itu nu nuturkeun si Iro? Si Tumin wah. Ku aing beak si Tumin. Tumin. Si alo aing tuturkeun wae. Kanil ka mana mantogna mah di teangan teh ku ara rese jelema teh. Pake butuh teh dah ayeuna. Kok capek marwakeun. Wah, abi teh sia Kanil ngahoroyan ka dewek. Alah, aku ketahuan nyumput. Ya kenaon eta? Ngalako capi. Ih, kok capi daunnya. Wah, rese di teangan teh teh. Wah, alawe tulan ngalan lah. Ngalain pangalakeun yang sakalian dia hayang ye kok capi daun ya amis ya. Naik ka dia tuh. Wah, teu bisa kandung turun kandung. Kandung. Oh. Tah, ieu tah nu birinya gede tah. Aw, ieu lain yo. Oh, eta. Yo. Alungkeun. Das deh. Waduh, aduh balen unggun. Gabi teh si kandung teh. Tah, anu ka sia ye, asak ye. Tah, alawe ala kandung. Kandung ala. Oh, terus kabeh. Kami mana menang loba teh? Menang loba. Tah, kitu sakandungan ye. Engko. Tah, Wih, ada sak ye. Ayo itu ah. ayo ah. Wih, sedap ye kok capi daun. Aduh, ampun ieu cuaca. Aduh, panas-panas teh ieu cuacanya Aduh, ieu kemana si Imron nya? Dua poe itu kapang si Imron. Kemana tanggurak si Imron sih? Biasanya mah si Kanil wae si Imron teh. Kangen oga nya geus dua poe teh nempe si Imron ah. Marah ampun si Imron kemana nya? Ki Haji ge eueuh biasana sok kalamar-kalamarna ieu. Imron. Ayo buru mana menang loba teu? Menang loba.
Coba nempok. Tuh, dah. Buset, kecapi daun ya. Ih, Itu sah itu. mana? Oh, di Gamang Sirum. Ih, Sarkim. Sarkim. Samperkeun juga. Ayo. Iya, mulai. Ayo. Kata kade bisa kita Mang Sarkim. Wah, Imran. Hei, Naon sih tadi kandung-kandung? Kecapi. Kocapi daun ieu. Daun. Ye. Nah, daun kecapi. naon maksudna teh camat comot je? Ya ieu malingan batur teh dosa. Yeh, man urang ngalamang di kebon ya. Heeh. Duh, arasak dia amis kecapi daun. Tangkal Dosa alo. si Amron. Siapa maling eta? Malingan kocapi batur. Buset. Paen aing digurumut kocapi sia. Amis teh emang. Amin. Nah, Nyasaan heula nah. Amin. amun amis teh dosa ieu, Imron. Ilok ah. Henteu. Nah itu tuh loba Kim. Hah? Loba. Apa? Oh. Beuki dah goblokna teh. Asan kecapi daun amis. Nya, Heeh. kumaha? Amis sih. Heeh. Nya sege sarua ge digulung kocapi sia tengah kan eta. Ih, pan amis. Ai amis henteu. Tuh haram ieu amis mah. Lamun bisa mah itu tuh sing haladi baledogan sih mah bener ada bisa meureun. Wah, orang-orang juga. Hah? Nuki aja kan ieu. Oh nyao eta si Kandil kita bisa naik namanya teu bisa. Amis. Loba sih. Loba si Kandil meni Tuh. di kakandung eta. Tuh. Ayo bawaan balik ah. Nya ayo yang Ayo. malah di ditu. Ayo. Ngade buru. Balik deui meureun mah malah di sakit mah dah. Ya sudah dibejaan. Buset loba euy. Duh, nu orang banyak ke. Iya nih tibang ti pala pacau. Jak, itu domba ngaranjah, Jak. Ayo. Nah tuh lempang teh. Kos banget. Hei. Nah, saya tuturin. Oh Je. Iya ditutur si itu min naik we. Ini jelema hayang ditutur-tutur teh Ah, pandre iya, ada kebiasaannya. Oh, bohong. Si kalahnya nyalah deui ka aing. Aduh, mukna amang nunuturkeun wae. Oh. Aing itu tankeun kalapa. Kenapa naon deui wae? Itu kalapa sia leubeut ini Je. Ah, Aing keur dibeli. dugaan. Nanti dibeli lain. Oh, buset dibeli duit kabeh nya. Bani bara duit. Buset sieun ya kan bara duit ka aing. Kira-kira haji bara duit teh tadi diborongkeun. Ulah. Bener kenapa mah geuning? Ulah. Tuh dua tangkal ala kabeh we. Heeh, Duit dia. Wae dicokot. Duitan. Wah, aing dihutang di wae masalah. Amal diutang iya. Awas ya mun. Aya saparo eta. Ieu mah. Kek sore ka imah. Tenang kok dianterkeun. Heeh, kayak mah. Ala we kenapa mah? Heeh. Ayo coba balik. Jadi nutur wae ka sawah deui. Nean tadi. Haji teh aing tadi nama. Oh, bisa jadi alas cari kemari kalapa. Ojo mah. Het aing lebar kalapa eta. Ese ka mana nyusul wae ka sawah ha? Neangan uwa. Mana teh tangan wae? Tadi gitu saku emang haji. Heuh, keuning balik. Hayu balik tira. Jadi sokan nyusul wae ampun dengan sepuju panas-panas kieu. Katanyaan mah aing ku kolot sia aing nu di babak belur. Ya sekalian ya. Si Imron, eueuh si Imron age dipetak di sawah tuh. Jadi si Imron nu di tangan. Hayu balik. Gudang nawa. Resep kene di sawah, tariis di imah mah panas. Mamang tadi pan setan yang uwa cenah bareng. Nuturkeun wae urang. Balina sia daek wae atuh dituturkeun si Tumin. Sapi lain kebo lain dituturkeun si Tumin wae. Ampun aing boga alotem niku hese di warahna. Hayu balik. Balik ayeuna apa engke wa? Geus sabodo teuing si ah. Balik rek teu arek ngendong sugan di sawah tuh. Aing geus lapar mah cenah daang di imah. Sabodo teuing si ah. Masa Cir? Ya Pak Haji yo, nang Iroh kemana yo? Si Iroh tuh di sawah tuh, mun balik wae mah. Disusul-susul tadi apa wae kemana? Heeh, buku hese diurusna coba teang sugan kumaha ngadekeun. Teang man urut kita balik. Naon nya ka dia nyamar dengan nyusul Pak Haji. Cenah mana yang si Imron arah leuweuh. Teang. Oh nya geus Heuh, bro. ditang ya. Buset Sugan dengan. nyakeun. Heuh, hadeuna aya sia Cir sugan daekeun ku sama Cir. Dah. Hesek wae yang diajak bener teh budak teh. Hayo. Tuh Kim nah itu Kim. Nona Tangkalna teh nah itu loba keneh. Nya dia nya. Heeh. Duh. Tuh, nah itu tuh. Oh itu. Karonengnya. Rasak ngan cuman kieu doang. Oh dah, aing mau bisa nganter sia ka ditu aing keur ngasuk nah itu kagok melah kacang dah. Ih, aing sieun sorangan meureun. Oh nya kadinya we atuh gege mah dah. Nya. Aing lamun menang loba mah 3 karung mah kudu didagangkeun. Duh, teu lian-lian sia mah inget kana usaha eta mah batur. Batur. Ulah sok nanaon tuh sok hayang main jadi duit kan wae aing. Teu lian-lian duit. Teu betah pan aing lesot sa
Kadang oge jeung duit teh. Oh eta tah kadinya tuh Satu kan. poin temponya. Heuh man tempolan, aing ngurusin ngasep ya. Aing jadi sorangan tadi di luar. Ayo Nil, Ayo. buru-buru eta bekalna keneh. Aya. Aing segala ngasep can anggeus aturan jeung sarjana lah nya. Oh. Geus aya dewa ieu piduiteun. Wah, ku aing diorok nepi ka buras ku aing. Koneh nya kocap bisa asa ge. Yang penting jadi duit. Imron. Ya mah ku aing beunang we ditipu ku aing bakal diorok gadena sia teu hayang ngilu emang nage. Aing kesempatan sorangan aing. Aing nengan karung heula. Aing ah. Bocah bisa dari di mana? Hah? Nah itu cendeun heula. Kayak buru dah, ya muan bisi ngaji ka dieu. Duh, ampun deh. Segala ngalah kocapi pan siap. Kadang tirinya tamuhana awas lan. Terus eutit pan ah. Nah bener. Heeh. Sarekan ku haji. Haji ku rupa-rupa we segala melak kacang herang atuh we dieu. Sok muhana cenah bener atuh Nil. Bro. Jadi muhana tuh udah ngalah nunuturkeun nu ngasek. Nah eta nah belah dinya. Nah iya. Heeh, tah kitu ka dieu nyari ka dieu puhan. Haji barina ku rupa-rupa wae atuh. Oh. Babat dan anggeus segala yang buru-buru dipelakan kacang herang. Kur laku mahal. Yang mahal nya henteu. Nyambal godog teh tadi haji. Nyaho cenah mah nyambal godog. Nya lamun ka dieu teh make teu mau sambal godog urang popoh we ku asep Nil. Oh, mendingan diasuk. Terus Nil. Yo. Gedeng sambal godog gua haji datang. Eta anggeus kabeh dieu ganti ya. Nah. Tuh, nah bener muhana. Heeh. Sugar we haji mah sambal godog atuh. Tah. Imron, Anu aja. sia teh isuk meluk tapi ka sore. Nah mana sia cenah naon ieu? Biraku aya teh dieu eta ka itu geus meunang eta nya Nil geus biasa rantang. Heeh. Kacang herang nage. Tibang beak sarantang astagfirullahaladzim aing mah ih. Tadi ngalah kocapi sageudeng lapar. Palingan aing tadi liwat ka mana si Imron si Kanil cek teh kocapi sasa dialaan. Nyaona itu tuh. Kocapi aing mau salah nu 3 satangkalnya. Oh, kocapi daun amis. Buset ku aing rek diborongkeun Imron ku sia. Deuh, ting dipeuh-peuh ku aing da. Sambal godog mana cenah sambal godog ngasep. Sambal kodok mata sia ku aing digodog dia. Ku aing kocapi rek diborongkeun hayu di ararunduh. Si Kanil teh pamawana sia masalah. Moko nyaho teh nu aing sa Kanil, bejaan si Imron atuh. Alah wajib Mang Imron pan hayangeun kocapi. Duh, nyalah wae. Dinya ngalah ngandung tuh daga. Ai amis pelem. Kocapi daun. Amis tuh, amis wajib tibang 5 siki. Oh, tibang 5 siki wajib ngaranna ge Wah haji koret nya. Ya sarwana deh. Pamawana tah. So tapi situ min. Nu aing eta melak aing. Iya, anggeuskeun tah. Tu bibit tadi mah aya ke sakarung kaya kacang herang. Anggeuskeun. Oh iya beak eta. Cocot ka imah. Sia lamun teu dianggeuskeun can magrib jadi satu maka balik. Set aya Nil. Sampai ka magrib. Mau kacolok murunan aing Sande gala nya. Cokot bibit tadi mah. Panggul tah kuduaan, gotong. Haji mah Nil ampun ah. Wayah kiwari ti isuk tapi kageus sore. Tibang karak menang sarantang. Sedangkan bibit kacang herang di imah sakarungkeun wae ku aing mau titah balik can anggeus sia Imron, Kanil. Tah lebok ku sia tah. Ini hese budak teh. Woi, di kemana mang tuh men? Aing rek nyokot eta. Non, Nek ngalah kalapa aing ngaruh kalapa. Kalapa haji. apa haji? Ibu ali penta. Boli lah, iluk di penta. Gurung Si sukuan. Pimoy na di penta mah, haji mah. Nah, sorang aja lo mau kos gitu, purit nembe akar pun nang tai koneng. Oh, sih. Sira ka mana? Urek nyokot karung. Karung jaker naon? Ngorok kocapik ya haji. Bener. Mumpung-mumpungana. Wah, tuh ayo cokot karungna. Aing miluan. Ada ngomong kocak. Di mana kok? Iya, dek balik ke nyokot karung. Kau yang tungguan itu nya. Ayo. Katipu ku aing Mang Tumin. Aing balik deui naga isukan aing. Naon ngorok jeung manehna mah aing moal kabagian. Ku aing mantap diorok ku aing dijualan. Aya sugan 5 karung mah. Besok aing balik naik naga. Tungguan tuh Mang Tumin nepi ka peuting na eta. Pun mah si Sarki mah nyokot karung. Kita aing nganas nungguan kita lah. Teu manjut karung deui. Aing jadi silengo euna ieu meureunnan. Aing
teangan tadi karena di dia nya. Ulin hayo ulin di sawah nya tilep balik mamang sandaguan di imah. Tadi ditanyakeun kurang ke Pak Haji. Jeung di mana nang ero? Cenah ayakeun di dia di sawah tadi teh angka dia nya geus urang balik. Sore ieu. Nom teh heula. Lentil-lentil ayo balik bareng. Sore iya bisa kabur hujan ye. Ilah mah keur diis di dieu. Nis ngadaguan saha nya geus hayu balik bareng. Anu ngadaguan Imron. Nya geus atuh hari kitu mah. Sebenarnya kebagaan iya balik heula. Lagian saduli teh nyusul jauh-jauh. Nyawa sorangan pan. Iroh mah bogohna ge ka Imron dan ka manehna ieu. Jauh-jauh nyusul. Percuma cinta Iroh mah hanya Imron punya.